Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa patepang deui sareng simkuring Ali Rahman dina warta basa Sunda. Warta dinten ayeuna nyaeta ngeunaan musibah banjir bandang anu narajang wewengkon Bandung Kidul, khususna di Kecamatan Dayeuhkolot dina pertengahan bulan April tahun 2020 genep. Ieu banjir disababkeun ku hujan ageung anu turun ti sonten nu ngabalukarkeun Walungan Citarum meluap. Lumasar kana laporan ti BPBD cai mimiti naik ka permukiman warga sekitar tabuh 20 waktu Indonesia Barat. Kalayan luhurna cai ngahontal 1,5 meter. Ratusan bumi kakeum tur warga nu aya di wewengkon rawan banjir kapaksa ngungsi ka tempat anu langkung aman sapertos masjid sareng kantor desa. Pemerintah daerah parantos ngirimkeun bantuan mangrupa katuangan, tenda darurat sareng obat-obatan. Teu aya korban jiwa dina ieu kajadian, nanging karugian material ditaksir hingga ka miliaran rupiah. Sakitu warta anu tiasa kapihatur simkuring Ali Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.